Tuna lampa eta ieu Astra Jingga anu parantos jadi satria. Leres. Atuh dawala sareng Gatot Kaca oge. Penak sareng Prabu Batara Kresna yen kedah ngariung di Madukara margi aya wartos Arjuna parantos sumping ka Madukara. Atuh Semar oge ti tuturubun ti Tumaritis. Kengeng wartos yen Arjuna parantos sumping. Aya nu ngawartosan Raka Batara mangalingi Sampurasun Yai Rampes. Yai semakaturan rau nuhun Yai di mana wae atuh sadaya-daya kaula nu teu Gatot Kaca di mana paman di pilarian teh nya kitu teh mang teh geus tatapa nuhun paman salamet teh naon kersakeun salamat Sampurasun kabeneran si Semar semohon penak di jalan oge dawala amuing diuk sia uluh diuk Yai nanaonan aya anak kabeneran we ka dieu si Semar bieuna mareka itu ieu teh naon nu diuk sia naon paman aya anak calik ingat wae kapun lancik buah-buahnya di Jen Parepe. Aduh gening agad diuk. Naon ieu teh Yai? Kula warga Semar Badrana aya bet jadi ancaman. Moal uninga salira Maraka Batara diuk sia. Diuk dawala. Pak diteungel dewek oge hiji-hiji naon dosana Pak teuing jang manusia kesayangan tuh pangeran langkung karsa raptak katia wangunan dari neka katia lengeran raptak katia wangunan dari neka katia lengeran Wilujeng sumping Raka Batara nuhun Yai oge anak Gatot Kaca nuhun paman Wilujeng sumping oge atuh jisim abdi kulan geningan parantos mulih ulah kamana-mana Semar dawala sumul mangga dipaehan ku aing kabeh olah paur ieu murang maring ya tah kitu nu macak ieu beas keur fakir miskin tetepikeun ai urang jadi hiji kokolot kampung tetepikeun ka rakyat leutik ai dipeapean teh jadi kitu akibat cing walatra lain dilegleg ku sorangan dibabuk sia aja nepi saparapatna kasaha teh kanu kitu da bapa manteu suwe teh ka dewek ngaranna ge Raskin atuh
Can duit ke Kak Udeng eta teh. Di mana Yai? Dina salamat di mana paman? Rai Arjuna teh wangsul tatapa. Oh mulih tatapa. Nah ari mena tong muji sia cicing. Cicing atuh jempes pugu dunungan geuleheun. Ai dunungan keur ningang di geuleuh ulah cekcok cicing Ulah sakala ditaros. Dadang kayaknya deui. Nya ulah sakala ditaroskeun. Ulah loba ngomong. Malah antong nyampurkeun acan mun bisa mah. Sakalian dunungan keur bendu kitu teh bekem sakalian. Montong ngagugus si jebrag dawala. Duh sieun aya dibekem umurnya euy. Tatapa teh naon maksudna? Maksudna mah Rai teh kaisalan ali-ali ampal. Jimat. Oh. Sareng pusaka pansarobah teu aya. Uluh. Lajeng nya aya soratan katinggalan yen kaula teh kedah hudang tina tatapa kalayan merebeja yen ulah neangan jurig nu teu kadeuleu. Jadi si horeng eta ali-ali ampa teh cenah dipaok ku si cepot sareng pansaroba uluh paingan ya. Paingan dewek diteungeuh. Eta kasang tukangna teh geuning. Nya nu matak teh oge anak cilaka bapak kababawa. Eta hana cara kadeta sabaraha. Nya nu matak tong make jeung aya ilmu hana cara kang mah. Kitu. Ieu mah babenyit nepi ka kitu tah. Ulah salah ngartikeun. Jadi teu ayana ali-ali ampal sareng pancarobah teh cenah dipaling ku Astra Jingga. Leres. Duka kasaha dijualna. Nya meureun da pugu bakal payu jutaan. Sajadi meureun ka adina si kastop. Kitu bi. Ari duitna atawa ladangna eta pusaka teh cenah dipake kawin ka urang nagara Giriretna ngaranna teh Dewi Wirginingsih. Uluh. Boah heueuh nya si cepot. Boah menang dibuka ku abdi. Harita teh boah samping dewek digubuk dulu hiji teh. Sajadi. Nah, ari bapa deh. Waduh. Ari uwa kalau tadi Ai manawi teh dianggap banyol we kitu eta gaib teh ngan piraku nanging naha atuh. Kumaha? Leres we kaula wangsu ti pangtapaan mudun teh aya hiji tempat anu endah. Ai ditinggal teh di dinya si cepot keur nyangkerewe dina lahunan awewe jeung pamajikanana geus kawin. Uluh si eta. Nuju ono ida we. Nuju panganten oleh Leres eta teh putri raja ti negara Giriretna. Oh penak timalan. Lajeng kaleresan penak sareng rombongan ti nagara Astina cenah bade ngalamar ka eta putri nanging keparantos kapiheulaan. Ai sang mengkaula teh cokot teh putrina bawa ka Astina. Kawinkeun jeung Mandrakomara. Si cepotna ku kaula teh dipaehan. Ditandasa leres uluh lanceuk si lain geus paeh ya. Gusti. Nasiban nepi teh sudi najis teuing kawin ai kudu modar mah mah. Nya. Mending kitu we milu nyeuseul ah. Geus tonton dulu geus. Jep ah. Layona
ya panginten aya nama parantos beak dihakan dedemit leuweung deudeuh nepi ka hanteuna Kang Ilaing aduh saya pun dihakan bau upami kitu carana yai bilih melengkung bekasnya lahan ya kejadian bawi raos akang ieu teh sanes ti gaib tapi ieu teh ti jalma anu katingali oh geuning nya dakang jeung Rama guru si kombayana oge wartosna teh ti gaib panggeuingkeun kaula uninga ti mana da kaula teu mere wartos ka Kang jeung Rama guru yen bade tatapa di dinya tapi geuning penat teu sangka ya barang nuju raos impal wacana saperotanepun ieu Sang Hyang Tunggal Wibawa mulih ti nagara Astina nyanak garwana Dewi Wirginingsih margi di nagara Astina nuju amuk-amukan nyaeta maksad nama nyuhunkeun Dewi Wirginingsih jelaran urang Astina sadayana teu anu kiat nandangan kasaktian ieu Sang Hyang Tunggal Wibawa teu digelarkeun sateh waktos teu ngawidian leres gitu kahartos pisan ayeuna walah saha teh cocorowokan saha ya saha teh sopan teu sopan jelema teh saha teh nu demo gitu nya sampurasun rampes saha nyai kaula nun antosan tukang baso dah akang rek asup ka jero mangga kaula nun dupi artosna bilih hoyong baso nganyuk bejakeun cek akang saha teh jelema teh nya sampurasun urang dieu Satria Rampes Rampes kenalkeun hiji-hijina saha sampean karan kaula Arjuna kaula Kresna kaula Gatotkaca dupi ieu isi mah abdi pun Semar seuh Semar sumuh itu dawala kulan hapunten kapengkeran sae goreng patut teuing hirup teh rurupaan teh nah jelema teh kitunya dadeg sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta tapi omong-omonganna muni urang beh ditueun Cisewu ge beh ditu keneh jauh umur Kang Wani ge jauh anu tukang jiga kalkum anu hareup jiga penguin pinguin meureun kumaha aing we nah menak nepi ka teuregeus kitu kumaha ieu teh saha anjeun Satria ngaran kaula Sang Hyang Tunggal Wibawa uluh Sang Hyang alah wah nah munya aya Sang Hyang haok polotot ngaran teh Sang Hyang Tunggal Wibawa teu pino ti mana ti mana anjeun kaula nya jauh teh ti mana kaula ti tadi nah ngomong jejang ti Cibuluh keur neangan domba bibit deket jeung Mang Ading nya anu nonton wayang teh geuning sok dina sound system anyana mah tara tebi eta resep resep meuli sound system kudu kieu cenah ieu hari kitu naon maksudna anjeun datang ka kieu kaula teh keur ngalalana sangeusna ngalalana kaula teh langsung ngalacau segala dialah bukan jeung kaituna ngalang wayang ngan para rinuh tungtungna mah segala dialah we saja merjamret keur ngalalana kitu aya awewe ceurik ngabangingik
eta aww teh keur nyengcerikan layon cenah mah eta teh salakina teh aya nu maehan dipaehanana ku Arjuna leres gitu cenah mah salakina teh ngaranna teh Astra Jingga kulantaran eta awewe geulis ku kaula ditanya cekeng nyai daek dipilihkeun ku pun kakang anu ngaran Sang Hyang Tunggal Wibawa ceuk eta awewe mangga teh teuing da nama salaki parantos mati asal kaula mah minta pangmaleskeun pati weh ka ngaran Arjuna ngaranna Dewi Wirginingsih tah kaula teh janji ka pun bojo anu kakasih Dewi Wirginingsih dek ngulangkeun kana kanyeri manehna salakina dipaehan ku Arjuna nah bener Arjuna anjeun geus maehan jelema ya sing waduh teu salah memang kaula geus maehan si cepot dosana maling pusaka ngaranna ali-ali ampa jeung naon deui jeung pansarobah bukti si cepot maling saat-saat ngahukum jelema teh kudu ditek-tek nepi ka beungeut kudu ditetarajeun sakamalan hiji bukti dua pengakuan kaopat tiluna saksi buktina ujung-ujung dipaehan aya pamimpin gitu patut kurang ngajar sinatria Gatot Kaca tewak tas si kurang ajar wah ributnya pak kada jaga lah Jawa ingat Satriati mana eta teh nun naon Satriati mana awas teu apal we ieu mah aki-aki ayana kuningaeun ya kuningaeun amuing era aing ujang Gatot Kaca ulah mun bisa ulah pipilueun oh gitu waras jati-jati itu makaning waras surya damang ulah jauh ti ulah di dieu we nanging aya priyogi kitu sakedap naon aya sapriyogi we carek agan naon carek bilih silaka kitu marga teh nuju larangan bulan pilih kalepasan gitu bener apa itu larangan bulannya Raka Batara jadi tulungan gening eta satria teh sakti mandraguna saciduh metu sakecap nyata nyebut leuleus atuh kaula teh puguh we namru keur mah teu neda teh anjing-anjing jadi nyuhunkeun senjata pitulung oh kitu timalan ieu teh sawatawi salira getas harupateun salasna mah sanes Astra Jingga anu maling teh nah saha atuh da ieu mah ieu mah anu aya patula patalina sareng kajadian anu parantos puluhan tahun ka tukang ieu teh hiji balitungan sing emut yen urang mah manusia beda jeung sato seperti anjing buduk di jarian paehnangan ukur samet bilatungan tapi jelema sajabati bilatungan teu bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sawang-sawangan anu berat teh balitunganana eta teh jalin bilih teu yakin mangga tingali ti pengker ieu timalan aya wanoja tuh nu dikedeketan ku Sidawala alah ceking gitu da kabatnya dugi ka Cikruh gitu eta urang bantun eta saha istri teh unyuk sumanga kaula
Semah kapihatur teteh. Alah, jol teteh. Ieu teh nyebat teteh. Nguningakeun abdi teh adina cepot dawala tobat. Ieu teh adina salaki kaula sumuhun. Aduh, dedeuting dawala. Teu sangka teuing geuning bisa panggih aceuk teh rayi ai gareng di mana? Teu ka dieu. Nuju itu ngalah talus Bogor. Nuju Jeboro Bonteng. Nya, sareng Ma Ageung. Leres pun lanceuk teh sen dipaehan, bener pisan dawala. Aceuk teh hoyong munyungan ka kulan. Pena stiker sahyang tumampara. Ieu cakra udaksana nyasar ka ieu putri. Leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jangelek jadi mustika ali-ali ampal kagungan Arjuna. Gusti nah geuning eta aya ali ngagantel. Aduh Gusti, aduh Raka Batara geuning ieu ali-ali ampal teh wanoja tuh nu mawi teh oge Eta anak aing biuk sajurelat Nyai anak gua Nyai pena stiker sahyang tumampara. Ieu patih ti nagara Giriratna kana kasakti disamar ku cakra udaksana ku Kresna. Leungit tanpa hilang tanpa kerana jadi pusaka pansarobah kagungan Arjuna. Sajorelat anak aing jeung patih bieu katenyo. Ir gining si anak ama Batir ama teh kaedanan lang-lang lingling kawas nu teu elingkeung Nyai karunya elin. Duduh teuing biasa jorelat aya bet Nyai teh miyuni balebat ka mana Nyai rikatna Prabu Batara Kresna cakra udaksana nyasar ka ira Jatinagara Giriratna pulih ka jati pulang ka asar dadia kumpulan tina kapanasaranana Bambang Ekalaya anu aya di alam beda jeung manusia. Arjuna eta ali-ali ampal teh nu kaula. Tapi parendene kitu kaula kanyerian ku dorna dorna awas bakal neangan jalan saja bati ieu. Amui naon ya sing hawatos kana kurungan pun anak mangga gera mulih we gera mulih parantos nuju yatin nuju yatin nuju ya Badranaya ulah pek sing rarepeh rapi. Nanaon aja aki-aki teh geus jang da dewek ge nyaho si laing teh geus eueun nanaon deui kaula Sang Hyang Tunggal Wibawa si cepot sia teh
ulah kumaha kitu Badranaya sabab keur kaula dina waktu ayeuna manusia hidup di alam dunia lamun teu munyo ka hidung lamun teu munyo ka jadi bapak dina harti maka doraka manusia model gitu tuh aduh cepot lah ampura yang akan sadaya-daya perjuangan abdi lah